Kangaranan jalma gendut mah atawa beutengna buncit tong tuna bae. Dinu diukna oge rada ngajegag, tenggeng. Ditingali dina dadeganana bah ewok sesek busekel. Beteung buncit make pakaian kampret hideung, mata bolotot, kumis baplang, dibelah kadua remo katuhu jeung kencana make batu ali. Gelang orai di pegelangan leugeun katuhuna, nyoren bedog di palebah cangking kencana. Teu matak aneh, matak pikasieun pikeun jalma anu borangan mah. Bah ewok biuk dina bangku panjang bari melak cangkeng, mata bolotot burilek we. Nalika si Jaka Sukma keredaang, harita bah ewok ngagebrakeun di meja. Tang tuna bae Nyai Ratih reuas ngagebeg. Caina haon ieu oe, anjir. Anjir kieu cai teh goblok. Kurang ajar. Harita Nyai Ratih ngagero ka si Mas Paijo nu keur meulahan suluh di dapur. Salaku salakina. Mas Paijo. Ya benar Nyai, Mas lagi di dapur. Mas Paijo, nyuhunkeun cai Mas. Ya bentar, bejakeun gitu caina beak. Balona saat. Hapunten Mbak Ewok. Hapunten sanes caina nu hanyeun Mbak Ewok. Eta cucuk pada nyangsang dina kumis Mbak Ewok. Oh, cucuk pada nyangsang dina kumis dewek. Goblok teh. Paekan hanyir caina. Nyai Ratih teu kuat hayang seuri ngan seurina seuri anu ditahan teh. Naon selain seuri goblok Nyai? Ka dewek yang seurikeun kurang ajar pisan. Sedengkeun Jaka Sukma ngareret ka Bah Ewok tekung silila nyarita. Abah sok aya wae bah. Eta kumis guyang beren bah. Lamun nginum teh kumisna guyang kanu cai. Jadi we eta cucuk bedah teh nyangsang dina kumis bah. Si Abah mureng ka si Jaka Sukma, kabedah amarana ku sabab nyengserikeun. Kurang ajar saha selaing. Wani-wani nyengserikeun ka dewek. Hai motar selaing. Harita si Mas Paijo gera-geru ti dapur kaharep ku sabab Nyai Ratih sen kumaonam. Harita si Paijo ge ngilu seuri. Waduh, itu cucuk bedanya itu nyangsang di kumis toh. Naon si Paijo nyengserikeun dewek? Ku aing di babuk sia. Naon eta mau brok segala rupa nang tang ka dewek? Ento Pak Bewon tuh. Iki bedok buat ini saya lo lagi belas sulu. Aduh ampunya, kurang ajar. Saya ndak menantang Mbak Ewok kok. Ento ampun Mbak. Harita Bah Ewok peneleng ka Jaka Sukma nu aya di gigireun palebah katuhuna. Ngabongohan yen leungeun katuh Bah Ewok rek nutuk urat penting Jaka Sukma. Oro kaya Jaka Sukma rikat ngagilkeun awakna bari leungeun kencana nakis sameuran leungeun katuh Bah Ewok. Hauk siuk deus. Panarajang susulan leungeun kenca Bah Ewok ngarah ka hulu ceuli Jaka Sukma. Tetela masih bisa disingkahan ku Jaka Sukma. Hauk siuk pos. Dina hiji kesempatan nu hade mangsa Jaka Sukma mampu nakis samberan leungeun katuh Bah Ewok. Harita suku kenca Jaka Sukma najong ngarah ka iga burung Bah Ewok. Hiu deus. Kurang ajar. Bah Ewok ngagero nahan ka nyeri. Harita Bah Ewok ngajungkatkeun bangku panjang.
Sedangkan Jaka Sukma ngacelok ka tukang luhureun kursi panjang, posisi singogo luhureun bangku. Rikat Jaka Sukma lumpat ka tungtung bangku belah luhur anu dijungkatkeun ku Bah Ewok. Lumpat satuluйna ngagajelang luncat ka tukangeun Bah Ewok. Tep 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 gajelang kalayang. Harita kadua dampal suku Jaka Sukma nejeh ka walikat Bah Ewok. Syuk pluak. Wah, kurang ajar. Solontod awak Bah Ewok nyondong ka hareup, tapi masih keneh bisa ngajaga kasaimbangan awakna bari ngagero nahan ka nyeri. Mun ceugna ninggang ka jalma biasa mah tangtuna bae matak teu kusruk ngagubrag kana lemah. Harita Bah Ewok ngangkat bangku panjang maksud pikeun ngagebotkeun ka Jaka Sukma. Hauk syuk pluak. Orok kaya bangku norek ditinggangkeun ka Jaka Sukma teh ngarah ka tempat anu kosong. Bubuk mancawurah. Estu ilmu pangenteng badan Jaka Sukma geus nepi ka puncakna. Jaka Sukma rikat ngagajelang luncat ka gigir, corelat gajelang. Harita Jaka Sukma nyarita ditujukeun ka Bah Ewok. Duh ampun kalau teh yeuh ngaruksak pisan si abah kalau teh yeuh. Gua andeng sel kurang ajar. Pejuh. Bah Ewok ngahenggak ngatur napasna bari netep seukeut ka Jaka Sukma ngagerendeng ngomong sorangan. Kurang ajar. Si wabalag teh ilmu pangenten badana geus kaasup pinunjul. Ajik teh ningali Bah Ewok ngahulang. Harita Jaka Sukma nyarita ditujukeun ka Bah Ewok. Geus bah nanaonan kikieuan ngadon ngarusak barang batur. Ubah gunana angguran ge boga ilmu silat mah dipake turung tinulung. Lain dipake nines ka sasama atuh bah. Hampura ye. Lain endog mabagahan ka hayam. Aiton teh kalau kabongong mata simeuten. Abah kolot segeri amak. Kadenge si Mas Pak Ijo ngagero ditujukeun ka Jaka Sukma. Si Abah Ewok mau ngeluarin ilmu andalannya ya. Hati-hati. Gandeng kurang ajar. Rasakeun ya jurus tapak naga geni dewek. Modar sia. Hiya. Bah Ewok miheulaan narajang ngaluarkeun ilmu pamungkasna nyaeta jurus tapak naga geni. Meh teu micen deui waktu bentrokan napaleungeunna masing-masing nu ngandung tanaga lapisan teu bisa dipondah deui. Hauk siuk corelat gajelang siuk deus. Bah Ewok ngabangkeung mundur ka tukang sababaraha lengkah bari ngaluarkeun getih nu haneut keneh dina juru bewirna. Kitu deui Jaka Sukma ngabangkeung mundur ka tukang ngan aya leuwihna. Sanggeus mundur ka tukang sababaraha lengkah, Jaka Sukma teu bisa ngatur kasaimbangan awakna. Gedebut awakna ragrag nyangigir kana lemah tetela. Antuk di sabetan pedang cagak orai masih keneh karasa atawa can pulih sapinuhna. Rikat Jaka Sukma ngadekeun deui awakna. Aduh alah ieu euy. Kuring ti kosewat tetela. Sanajan geus kolot si Bah Ewok masih keneh bedas tanagana bah. Tapi tong waka menang angin bah. Kuringnya masih keneh bisa nangtungkeun diri ya. Apanan kitu bah. Bah Ewok ngahegak ngatur napasna. Tetepan panona nu seukeut moncorong ka Jaka Sukma. Harita ngagerendeng ngomong sorangan. Kurang ajar. Kurang ajar. Sanajan masih keneh rumaja tetela. Tanagana teu bisa dianggap enteng dengan euy si kurang ajar teh euy. Harita Bah Ewok nyarita ditujukeun ka Jaka Sukma.
Jaka Sukma, ieu tarung tacan lekasan sia. Kayak di lain waktu, di aing erek ngaikur perhitungan jeung si lain sia. Ngap ajik. Salianti awak aing geus benang kieu mah. Diri aing menang mana ti Bah Mamat euy. Diri aing kudu neangan laratan nyanyi Rini Atika euy budakna euy. Lamun aing kayak kieu mah euy aing rada berat ya aing euy. Leuwih hade aing ninggalkeun ieu patempatan cigana mah euy. Kurang ajar si oblak teh euy. Tekung silila Ba Ewok ninggalkeun eta patempatan. Corelat gajeleng. Jiri Mbah Ewok geus teu katingali deui ninggalkeun eta patempatan. Tunda anu kacarita caturkeun di Guha Jati nu aya di Pasir Suling. Katingali Nyai Rini Atika keur diuk di luhureun batu gede. Bari nakep tuur harita ngagereneng ngomong sorangan. Duh, nah kamanari Kakang Jaka. Tos dua wengi teh can uwi ka dieu geuningan. Ieu hate diri aing meni asa kata tegan kieu hate teh. Asa melang sahariwang Kakang Jaka, Kang Rabalaka Kang. Diri abdi Kang. Diri abdi ngatosan akang. Harita Nyai Arum cenana merhatikeun ti tukang tekung silila nyarita. Ce, ari aja kunaon ce? Meni hulang-hulang kieu ce. Nyai Rini Atika netep antep ka Nyai Arum cendana. Tekung silila nyarita. Iya Nyai Arum, ece teh meni kaemutan Kakang Jaka. Meni teh can mulang-mulang ieu hate ece meni melang Kakang Jaka Nyai Arum. Angin anu ngagelebug, sora ajag ngebebaung. Harita hawar-hawar aya nu seuri. Matak pikasieun kerja manuborangan mah. Gleber. Ngegleber tinu tanggal hiji karo tanggal sejin. Gleber. Harita Nyai Arum sieun cigana mah ngadengikeun aya anu seuri jeung sorak gagak sagala rupa. Alah ce, eta sorang naon ce? Nyai Arum mah sieun ce. Hayu ce, urang ka jero ce.